Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadartinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Yaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tili kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam pasosore. Khususna ka Darja, Sigojin, Katut, Sigodeg, anu mana harita nuju aya di wewengkon Kota Bandung. Eta hanca teh nya mitra. Sumangga atuh mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kieu ari ceuk dewek mah euy. Tuh di tukangeun alun-alun belah ditu aya hiji imah gedong anu sigrong. Siga nama moal salah eta imah bogana jalma nu beunghar. Pasti bakal hasil ngagarong ka imah eta mah. Jeung deui tempatna aya di jero gang sarta loba jalan pilumpateun lamun seuparang urang aya nu ngudag. Kumaha si lain duaan satuju lamun kitu? Ceuk si Gojin tumanya ka baturna nu keur ngabarandungan. Satuju dewek mah. Ceuk Darja ngawalona pondok ari panon mencrong ke belah kaler. Sarua dewek oge satuju. Tapi rek iraha migawena. Kumaha lamun peuting ke? Siap si lain Kodeg. Siap dewek mah. Kumaha si lain Darja? Si Goji nanya bari ngareret ka Darja nu keur anteng melong ke belah kaler. Darja, keuneuleun naon si lain teh? Mani anteng kitu nah kadenge atawa henteu dewek ngomong teh. Kadenge ku dewek oge. Geus jempe montong ngomong wae. Lantaran dewek teh keur sibuk nempo bidadari anu turun ti langit. Ceuk Darja ngomong kituna teh bari teu ngaliuk-liuk acan da puguh keur anteng. Memang si lain teh keur nengalikeun naon Darja? Si Godeg nanya ka Darja nu keur anteng molotot teu ngiceup-ngiceup. Si laing mah kalah tatanya bae ari hayang nyaho mah tuh deuleu atuh handapeun tangkal kai anu itu tuh. Anu gigireuna aya kembang ros beureum. Dina bangku aya saurang mojang geulis anu keur diuk. Tah eta teh moal salah jigana calon pijodoeun dewek. Ceuk Darja bari nunjuk ka pelebah handapeun tangkal kai gede anu belah kaler. Ngadenge kitu bareng si Godeg jeung si Gojin ngareret. Barang brehnya we aya saurang mojang geulis anu keur diuk sorangan. Alah, geuning aya awewe geulis euy. Bener awas boga mata teh si laing bener ja. Beu ambe muni edun kitu eta awewe teh. Ceuk si Godeg bari jeung mencerong ngawaskeun ka eta bojang. Bener mata si Darja mah awas ari ka awewe jeung kana duit mah. Keun atuh ku dewek urang sampeurkeun ngarah leuwih sidik kana rupana. Nah bener awewe atawa lain eta teh. Ceuk si Gojin bari jung nangtung maksudna rek nyampeurkeun ka eta mojang. Tapi bareng jeung kitu rikat leungeunna dijewang ku Darja. Brek si Gojin teh diuk deui. Ai nanaonan si laing teh euy make jeung ngajewang leungeun dewek sagala rupa. Ulah sok kitu ari taeun teh ja. Ceuk si Gojin bari mureleng ka Darja manehna rada keuheul. Ngajedog sia Gojin. Eta mah calon kabogoh aing. Si laing duaan mentong wani-wani ngadeuketan sabab anu pangheulana ningali oge dewek. Darja harita rada molotot ka si Gojin. Lantaran manehna sieun kapiheulaan. Nya sok atuh ka ditu gancang sampeurkeun. Keun dewek mah rek ngelehan ari kitu mah kayang maneh. Si Gojin akhirna mah manehna ngelehan sanajan rada ambek oge. Nya heuglah ku dewek rek disampeurkeun ka ditu. Tah si laing duaan tong ka mamana. Daragoan bae di dieu nepi ka dewek balik deui. Wah, jung atuh guraindit, bisi kaburu ingkah awewena oge. Walon si Godeg ngajurungkeun, geus kitu mah jung Darja nangtung. Samemehna teu poho memenar heula baju samalama terus nyisiran
sabab hayang kataksir ku eta mojang. Sageus tarapti terus ngaleos ngadeukeutan ka palebah tangkal kai gede. Ditempokeun ku si Godeg jeung si Gojin ti kajauhan. Telila antarana Darja geus nepi geek diuk dina bangku panjang, tapi rada anggang teh eta mojang. Darja harita dedeheman. Anu dipalar sangkan eta mojang teh ngareret ka manehna. Kahayangna teu nyalahan. Lantaran eta mojang teh langsung ngaliuk tapi telila geus ngalius deui miceun beungeut saeutik oge teu malire. Nuju damel naon, Neng? Darja ngamimitian tumanya bari sura seuri hayang kapuji. Panonna neuteub seukeut ka eta mojang. Ngadenge Darja nanya eta bojang ngareret ku juru mata. Teu keur nanaon kuring mah. Eta mojang ngawalon pondok. Malah mah katara paromana rada ketus. Oh, teu nuju nanaon. Pami kitu mah keur satunya pami direncangan ku Akang. Daripada taya rencang ngobrol kitu maksud teh. Ceuk Darja bari neuteub kana rupa eta mojang anu katempo meuni geulis. Teu kedah Kang. Margi abdi mah teu nuju hoyong ngobrol. Sarengna deui teu hoyong aya anu ngarencangan. Eta mojang ngajawab bari jeung teugeuh ngomongna teh. Ngadenge caritaan kitu Darja jempe teu lemek. Tapi di jero hatena ngagerentes ngomong sorangan. Ai nah meuni aya kujuhu des nyai awewe teh. Pedah boga rupa geulis kitu ka aing teh meuni teu malire. Kitu ceuk gerentes hate Darja. Manehna rada keuheul tapi teu ditembongkeun. Oh, pami kitu mah punten atuh nya Neng. Tang tos salira teh ngaraos kaganggu ku Akang. Mung da Akang mah teu gaduh maksad awon ka salira teh mung hoyong kenalan we hungkul. Piraku kitu bae oge meuni bendu. Darja harita ngomong deui. Sanajan rada keuheul oge sabisa-bisa nahan kasabaran da puguh manehna resep ka eta mojang. Oh, janten Akang teh mung hoyong kenalan. Hatur nuhun atunya pami kitu mah. Nanging hapunten pisan nya Kang. Margi abdi mah saeutik oge teu hoyong kenal sareng Akang. Permios Jung eta mojang teh nangtung teu srikna mah ngajengkat. Terus ngingkik indi teu ngareret deui ka Darja nu harita keur olohok ngembang kadu. Sanggeus aya kana sawatara waktu, Darja sadar. Terus ngarenghap narik napas panjang. Hatena ambek mening ngabagagal lantaran asa dipangejatkeun ku mojang anu anjar panggih. Tapi teu lila, Jung Darja nangtung terus balik deui nyampeurkeun ka baturna. Kumaha aja hasil euy ngadeuketan eta wewe teh? Tanya si Gojin bari nyerengeh ningali paroman Darja nu baketut baeud. Montong loba ngomong sa Gojin, bisi dicabok ku aing. Ceuk Darja bari geek diuk setengah ngabebeutkeun maneh. Beungeutna beureum huntuna meuni kakarot da puguh keuheul ka mojang anu tadi. Ningali polah Darja kawas kitu si Godeg jeung si Gojin duanana jerempe bae. Sabab sok sieun bisi terus ngamuk sareta ngabarerang ka maranehna. Dasar awewe kurang ajar. Haram jadah. Atah adol. Karek boga rupa sakitu oge manehna teh wani ngajengkatkeun ka aing. Awas ya lamun pareng panggih deui rek dikakasek ku aing mah. Ceuk Darja manehna tuluy ngancam ka mojang anu tadi anu can kanyahoan saha-sahana. Sareta can apal kana ngaranna da puguh hanyar tepung. Geus lah Darja. Tong kukulutus bae loba keneh awewe mah. Komo deui kayaan di kota, wah. Pagali truk anu model kitu bah. Memang bener loba awewe mah. Tapi dewek nyeri hate euy. Cuk dewek bagus teu kudu dipake nyeri hate. Lantaran ke bisi aya kajadian di anu kawas baheula. Ayo mending oge ayeuna mah urang balik ka kontrakan. Sabab engge peuting urang rek ngajalankeun pagawean anu geus dirancanakeun tadi. Hayu atuh urang balik. Sakalian dewek hayang ngeureureuh heula. Sakalian niiskeun hate ngarah teu panas teuing yeuh. Nya geus kitu mah. Jung tiluanana rangtung terus ngingkig baralik rek ngajugjug ka imah kontrakana anu tempatna teu pati jauh ti alun-alun. Kasugri kaum dangu. Mangsa alam harita teh geus beuki burit. Tapi kayan di kota Bandung mah beuki burit teh kalah tambah rame. Jalma-jalma masih keneh loba anu warawiri, mobil, motor, beca, bemo,
masih keneh pasuliwer. Lampu jalan caraang ditambah kucaangna lampu kendaraan anu lalar liwat di jalan raya. Toko-toko di sisi jalan masih kene baruka. Kitu deui padagang kaki lima meninga jajar rupa-rupa sagala aya. Nencak kana wanci jam 12 peuting. Kaayaan teh geus mimiti rada sepi. Anu dagang geus baralik sawareh kitu deui toko oge geus lobat anu tarutup. Kendaraan di jalan ukur tinggal hiji-hijieun. Dina kaayaan kitu, Darja jeung dua baturna harita keur pating katayep gigireun hiji imah gedong anu sigrong. Panonna raratreret nitenan kaayaan di sabudeureun eta tempat anu katempona geus tariiseun. Saurang oge teu katingali aya jelema anu liar jigana mah geus loba anu sarare tibra. Jigana mah kahayang teh geus aman euy. Sabab geus jarempling kawasna urang dieu geus loba anu harees. Hayu gancang urang ka hareup. Ceuk si Godeg bari terus koreleng muru ka hareupeun imah. Dituturkeun ku Darja jeung si Gojin, teu lila geus aya hareupeun imah. Ragamang kana panto pager terus koncina disungkal ku bedog. Bray panto pager teh muka ngagemblang. Wah, teu mata ge si geuning kunci pager teh. Hayu gancang asup. Si Godeg jeung baturna bungaheun. Lantaran teh kudu hese capek nya terus tiluanana arasup ka jero pakarangan. Leumpangna meuni ati-ati pisan da puguh sieun aya nu nganyahwankeun. Kalacat kana teras sarta terus ngadeuketan kana jandela. Serepet, si Gojin ngalugas bedog. Terus dipake nyokel jandela teuing kumaha carana. Da keur maranehna mah kawas anu teu matak hese, da puguh geus ahlina. Teu lila jandela teh geus muka. Samalah teu nimbulkeun sora. Nya atuh teu miceunan waktu, tiluana harita langsung arasup ka jero imah. Breh katingali ku maranehna kaayaan di jero imah teh caraang. Da puguh di kota mah geus aya lampu listrik, jadi bisa awas kana naon-naon bae anu aya di jero imah. Anjir, imah meuni halus kieu. Itu gura paparabotan meuni hurung herang. Beuna hari batur kana naon usahana nya. Ceuk si Gojin ngaharebos ka baturna. Panonna raratreret nitenan paparabotan imah anu katempuna meuni aralus da puguh marahal. Montong sok loba ngomong. Mending oge gancang tangan barang anu berharga. Lantaran urang kudu buru-buru. Ceuk Darja harita ngawalon ka si Gojin anu katempo kalah pulahak polohok. Nya gancang buru digawe. Tiangan barang anu sakira duitna gede. Ceuk si Godeg bari terus ngadeuketan ka lemari gede anu aya di tengah imah. Tapi bareng jeung kitu, reket kadenge aya sora panto anu muka. Gebeg tiluana reuwas terus ngareret ka palebah datangna sora. Breh katempo aya saurang mojang anu kaluar ti jero kamar. Kawasna mah anu boga imah sareta kaparengan can sare. Nya puguh atuh si Godeg jeung baturna mending ngeleper. Ari eta mojang ngareret kanu tiluan. Nya puguh sararea reuwas. Sakedapan mah eta mojang teh mencrong ka Darja jeung baturna anu keur rajegna rangtung di jero imah. Saranjeun teh. Kenaraon arah jadi dieu? Ceuk eta mojang harita nyentak kanu tiluan. Tapi barang sidi kana beungeut Darja. Gebeg atuh eta mojang teh kaget sabab jelas pisan kana rupana anu sarua jeung lalaki anu panggih sore tadi. Kitu deui Darja ngajenghok lantaran moal kasamaran lamun eta mojang teh anu kumanehna diajak ngobrol di alun-alun. Aya-ayana geuning maneh teh beut jiga jelema anu tadi. Rek naon datang ka dieu rek ngagarong sia teh? Ceuk eta mojang parimolotot. Ngadenge caritaan kitu puguh anu tiluan teh beuki reuwas. Bareng jeung kitu gorobok eta mojang teh terus ngagorobok meni tarik. Mang Akri! Mang Akri! Aya garong mang ka imah. Tulung! Ceuk eta mojang ngagorobok satarikna. Ceuk eta mojang ngagorobok satarikna jiga namah ngageruan badegana. Atuhnya Darja jeung baturna meuni pating gurubug reuwas.
Sarata teu bade mikir harita keneh terus bretek lalumpatan muru kana jandela anu tadi basa maranehna asup. Jeger nubruk kursi jungkel kursi tibalik sorana mending gubrag. Dina kaayaan anu sarupa kitu mojang anu boga imah teh terus gogorobokan menta tulung. Tolong! Tolong! Aya garong! Torojol saurang lalaki awakna pendek busekel jeung saurang awewe tengah teuwuh nyampeurkeun kadinya. Anu tayalian ti badegana anu ngaranna Mang Akri jeung Biiti. Harita geus nyararing lantaran kagereuwahkeun ku nu gogorobokan. "Mana garongna Neng? Mana garongna?" Ceuk Mang Akri bari hariweus-weus tumanya kadudunganna. Laras Neng mana garongna? Keun urang babu ku sapu geura. Ceuk Biiti hariweus-weus sarua nanyakeun garongna bari nyeklan sapu. Itu garongna geus kabur kaluar. Mang Akri sok gancang udah ka ditu meta tulung ka batur. Terus teh waku sararea tong cenah lolos. "Mangga Neng, mangga." Beretek Mang Akri teh lumpat jeleng kana jandela anu geus muka. Balecet Mang Pret ngudag bangsat anu geus araya di luar. Breh ku Mang Akri katingali aya 3 jelema anu keur lumpat pating beretek ninggalkeun eta imah. "Bangsat! Bangsat! Kapung oi, aya bangsat!" Oi, urang kudu kahanap. Mang Akri gogorobokan bari terus ngudag bangsat. Jol 3 urang lalaki terus nanya aya naon cenah katingali reuwas. Mang Akri dijawab kalawan singkat. Nya atuh geus kitu mah bertek we terus lalumpatan marilu ngudag bangsat. Di tengah jalan gukgok jeung anu sejena. Sanggeus silih bejaan jeung baturna bertek atuh sararea oge harita bareng marilu ngarudag bari pating gorobok jeung pating gadaro. Beuki lila beuki lobaan anu ngudag teh hampir kabeh lalaki urang dinya mah kalaluar ti imah. Tuluy lalumpatan ngudag bangsat. Uguh kaya teh jadi riweuh jeung paciweuh. "Udag! Oi, udag oi. Tuh bangsat mah paigang ka belah wetan." Berengbeng anu ngudag teh ka belah wetan. Terus pating belecir bari gogorobokan. Darja jeung baturna harita puguh beuki soak, lumpatna sakalumpat lampet mapai-mapai jalan gang anu jalana rada heureut. "Aduh, kaya kieu mah cilaka urang teh. Itu tempo di tukang anu ngudag mending ngabrul kitu. Kudu kumaha hari geus kieu?" Ceuk si Godeg bari terus lumpat nyelang ngalieu ka tukang. Napasna kadenge mending ngahegak samalah lamun beurang mah tang tu bakal katara beungeutna pias. "Terus lumpat Godeg, mengkol tuh ke belah kulon euy." Ceuk Darja harita nitah mengkol ka si Godeg. Leok atuh mengkol dituturkeun ku nu duaan. Terus pating belecir lumpat teu eureun meuni mangprung jiga kuda kabur. Oi, urang kudu kahanap. "Bangsat mengkol ke belah kulon. Penggat oi, penggat. Kulon penggat batur-batur. Bangsat tong seuna bisa lolos." Ceuk Mang Akri ngagorowo ka baturna. Nitah ngudag ka belah kulon. Ngadenge kitu bring atuh anu ngarudag teh lalumpatan ka belah kulon. "Potong jalan oi. Tuh di belah ditu pegat dukut sasak." Jeleng-jeleng Mang Akri dibarengan ku 2 urang. Anu lumpatna kawilang gancang terus laluncatan pating gara jeleng naik kana tembokan anu luhurna kira-kira aya kana 1 meter. Maksudna rek motong jalan anu engke bakal kaliwatan Darja jeung 2 baturna. Anu sarua keur lalumpatan. Ngadenge anu ngepung pating gorobok. Uguh beuki soak sanajan maranehna nya oge bisa gelut tapi dari dikepung ku jalma salembur mah. Teu burung we ngarasa geumpeur, sok sieun maranehna kacerek tuluy digarebugan sartangkena geus pasti bakal disetorkeun ka kantor polisi. "Aduh alah, cilaka woi cilaka. Buah-buah ayeuna urang modar teh. Mak, ampura kuring lantaran salila hirup sok nyusahkeun bae. Boro-boro bisa mulang tari, Mak.
mah hampunanya bisi teu kapanggih deui. Ceuk si Godeg bari lumpatna teh manehna make jeung inget kanu jadi indungna. Nyata nama Iroh anu aya di lembur samalah make jeung inget kana menta di hampura. Gandeng sa Godeg, kalah ngacomret we gancang lumpat. Darja nyentak ti tukang bari jeung terus ngaberetek lumpat. Tekung sirilago ka pelebas sasak, reg tiluana eureun bari ngahegak. Lantaran hareupeun geus nyampak aya 3 urang jalma anu keur ngabaradega ngahalangan jalan. Darja, tempo tu aya 3 urang jalma anu ngahalangan ka urang. Si Godeg ngomong ka Darja, anu keuring hapranjuk dadana turun naek. Ukur 3 huluman tubruk we atuh. Moal buru ngajengkang. Tembal Darja bari melong ka hareup. Oh bener Godeg, gancang tubruk we euy. Tuh burukeun anu ngarudag sorana beuki deukeut. Bisi kaburu loba jalma anu datang. Ceuk si Gojin bari jeung luak lieu ka tukang. Atina geus teu puguh rasa sok sieun beuk bae manehna pada ngagebugan ku jalma salembur. Bangsat, rek lubat ka mana sia? Pawanianan sia nyieun kaonaran di lembur batur. Hayang modar si laing teh. Ceuk Mang Akri harita beuki kekerot. Padona molotot ka Darja jeung baturna. Barudak, maju euy teh waktu bangsa teh terus urang podaran geratuman hirupan oge. Nyusahkeun batur ya. Mang Akri mere parentah ka baturna sangkan maju newak garong. Samalah kituna teh terus singkil rek narajang. Kitu deui baturna oge sarua geus tatan-tatan. Aduh, kumaha ari Gus kieu? Nah urang lawan wae atawa kumaha? Hayu urang tubruk wae euy bareng ku tiluan. Ngarah teu lila. Piraku urang teu sanggup ngalawan manusia 3 hulu. Ya hayu lamun kitu bah, urang tubruk we lah. Bareng jeung kitu kadenge sora Mang Akri anu ngagorobok nitah maju ka baturna. Maju barudak, maju. Jeleng Mang Akri luncat bari ngirimkeun panarajang peureub ka tuhuna nyeleberek ngarah kana puhu ceuli si Godeg. Tapi hiuk, gilek, los. Si Godeg grikat pisan ngagiwar. Sedengkeun awak Mang Akri terus nolonjong ka bawah ku tanagana sorangan. Bareng jeung kitu sakilat dampal suku si Darja ngolebat ngajejek kana dada. Hiuk, sada elah. Nenggel pisan. Nya puguh Mang Akri meni ngagoak. Aduh, jadol sia kurang ajar. Mang Akri ngagoak perinyekelan dadana anu karasa nyeri jeung eungap. Da puguh tajongan Darja teh kawilang tari. Bareng jeung kitu, hiuk, jebrot. Peureub si Gojin ngalayang kana beungeut Mang Akri. Aduh alah. Gorobok deui atuh Mang Akri teh ngagoak terus awakna nu pendek busekal teh ngoloyong bari meungpeunan beungeut. Sabot keur kitu ku Darja teu diantep. Harita keneh disusul ku tajongan suku Kenca. Seak jebrot alah aduh. Nasib. Mang Akri awakna ngajungkel terus rubuh ngarengkol dina lemah. Ukur sageprakan oge geus ngajoprak. Nempo kajadian kitu baturna anu 2 ambek nya teu cicingeun sebrut atuh babarengan narajang ka si Godeg. Hiuk 2 peureub anu baruleud teh ngancam puhu ceuli ti Kenca jeung ti Katuhu. Tapi si Godeg diserang kitu mah saeutik oge teu ngejat. 2 peureub anu keur pating belesu rikat dirawel. Hiuk kep. Leungeun musuh beunang sareta teu asa-asa. Tuluy ditarik ku tanaga sapinuhna terus diadu kembangkeun. Hiuk. Aduh. Dua musuhna harita keneh pating garwat nyerklan sirah anu karasa asa eumer terus rubuh pating kudupruk. Bari gagarungan teu kuat nahan ka nyeri da puguh sirahna 2 kali diadukeun. Rasakun sia, matak-motong bawandianan ka aing mah. Ti Godeg ngagalak-gak seuri. Hatena ngarasa bungah lantaran ngan ukur sageprakan musuh anu tilu teh geus ngajoprak teu walakaya. Muntong waka seuri sia. Hayu gancang init. Tuh anu ngarudag geus da deukeut. Hayu gancang kabur. Ceuk Darja harita ngajak indit. Lantaran sora anu ngarudag kawasna mah geus rek nepi ka dinya. Nya teu badai mikir berembang tiluana lalumpatan kabur.
Caritaan Darja memang tenyalahan. Telila ti sabada maranehna ninggalkeun eta tempat. Burudu loba jalma nu daratang, sing horeng anu ngarudag geus narepi kadinya. Samalah datangna bari marawa pakarang, aya nu mawa bedog, linggis, gagendir, opongkol, parang jeung sajabana nurutkeun sakabogana sewang-sewangan. Tapi barang nempo baturna geus ngajoprak, reg atuh sakabehna areureun sararea ngarasa ruas nya terus didareuketan digugulung sarata ditarulungan. Da puguh hariwang bisi baturna meunang cilaka. Tapi anu sawareh deui mah terus lalumpatan deui ngudag bangsat lantaran bisi kaburu jauh anu akhirna bakal lolos. Holo Mang Akri, Bang, Mang Akri. Kunaon bisa kieu ieu teh? Ceuk saurang lalaki anu harita kakaraan jauh kadinya. Sarata terus segok cingogo gap kana awak Mang Akri anu keur ngarengkol bari humarurung. Aduh, Pak RT, tulungan ieu dadak karasa meuni nyeri jeung ngap. Walon Mang Akri ngomongna lalaunan napas nareng haperanjung. Nya kunaon atuh Mang Akri teh? Aduh, Pak RT, tong wakana ros kunaon atuh apan si di kuring tiluan teh geus ngudag bangsat. Sarta galut jeung maranehna tapi hanja kalukur ngan sagebrakan kuring tiluan eleh. Teu kuat ngalawan maranehna. Sabab si bangsat teh pinter jeung bari sagelut. Gerakana kacida karesi jika nama bangsat kahot maranehna teh. Sabab lamun bangsat anu kakarama moal sakitu. Tah kieu buktina kuring tiluan cilaka. Ceuk Mang Akri sanajan nyeri oge maksakeun cacarita. Oh jadi kitu nya. Terus ka mana ayeuna bangsatna? Pak RT tumanya deui da pugu bangsatna mah geus eueuh di dinya. Nya bangsatna mah geus karabur we atuh tadi oge. Malah sigana geus carauh ayeuna mah. Da geus rada lila telah teuing Pak RT mah datangna. Ceuk Mang Akri ngawalon bari humarurung. Aduh, hanjakal pisan atunya garong kejul teh geus kabur. Tapi keun latong hariwang. Ayeuna keneh oge kuring rek nyieun laporan ka kantor polisi ngaragancang di Talungtik. Sarata diharudag bangsatna di geus aya aduan ti masyarakat mah. Ya susuganan disukan oge bakal kanyahoan sahasana. Tumanta manusa teh babanianan beut nyieun kaonaran di lemur batur. Nah bangsat di mana nya? Ceuk Pak RT bukan ya trek nyieun laporan ka pihak kepolisian. Da puguh hari di kota mah deket, jadi lamun aya urusan anu aya patula patali jeung kajahatan teh pasti sok gancang nyieun laporan kanu berwajib. Nya mangga atuh teu langkung Pak RT pami kitu mah. Malihan sae pisan pami teras bade laporan ka pihak kepolisian mah. Ngara bangsatna tereh kacarak sarta teu ngaganggu deui kana katentreman urang. Nya kitu tujuan kuring oge. Tah ayeuna mah hayu urang baralik heula lantaran Mang Akri jeung anu duaan kudu gancang diubaran. Nya jam mangga abdi mangiringan Pak RT. Gasugri kaum dangu. Geus kitu mah bring anu ngarudag bangsa teh baralik. Mang Akri jeung dua baturna harita dijajabkeun nepi ka imahna. Ari Pak RT teu micenan watu peuting eta keneh langsung nyieun laporan ka kantor polisi anu kaparengan tempatna teu jauh. Urang kocapkeun deui Darja jeung baturna mitra. Anu tadi geus hasil kabur harita lalumpatna teh geus jarau. Sarata teu kasusul kudu ngarudag. Sanggeus aya kana sawatara waktu antukna mah reg areureun di hiji gang leutik anu heureut. Pernahna tukangan toko. Aduh, alah, eureun. Capek eureun. Ceuk Darja. Reg eureun awakna ngudupruk bari ngahegak sungutna calawak dadana katara menireng haperanjung. Nempo Darja ngudupruk reg si Godeg jeung si Gojin ngarandeg. Brek diuk ngalungsar awakna nyaram deui kana tembok. Kayaan teu beda jeung Darja. Kesang atuh ngoprot menuju masuhan baju. Awakna karasa lungse tuur leuleus daya tangan pangawasa. Keur sajongjongan mah eueuh anu cacarita. Ngan kadenge sora napasna we hungkul anu ngaharegak.
Aduh, ampun, hampir-hampiran urang teh cilaka oy. Tapi untung keneh masih bisa ngaloloskeun diri. Lamun teu mah jigana urang teh tang tugas pada ngegerbukan kurang dieu. Si Godeg muka obrolan kitu teh bari ngusap beungeut na anu juuh ku Kesang. Untung urang tiluan teh masih kene aya milik. Sok sanajan ripu oge teu burung salamet. Jigana can waktuna paeh euy. Si Goji nembalan bari jeung urutan bitisna anu karasa meni rarincug. Da puguh geus lumpat anu sakitu jauhna. Sedengkeun Darja jempe bae teu wakaca carita. Da puguh manehna keur ngararasakeun kacape. Ya, Darja, ari geus kieu kumaha pilampaheun urang anu saterusna. Da arek terus cicing di dieu atawa arek balik ka lembur. Sabab dewek bahariwang euy. Sok sieun dilaporkeun ka polisi ku urang dieu. Sareta Gustang tu urang teh bakal jadi buronan. Pada neangan ku batur. Komo mojang anu tadi apalun kada beungeut si laing Darja. Sok pikiran kudu kumaha pipeutaeun urang teh hadena. Sangkan urang tiluan salamat. Ceuk si Godeg nanya ka Darja bari ngareret. Anu tita tadi teu kecet-kecet tapugu manehna oge bari leureuh teh terus mikiran pilampaheun satuluyna. Dewek oge boga pikiran kadinya. Kawasna mah tangtu urang teh bakal aya nu ngalaporkeun ka polisi. Kulantaran kitu ayeuna mah teu kudu mikiran waktu, mending ayeuna keneh urang balik heula ka imah kontrakan. Terus beberes barang-barang urang anu satuluyna mah nya urang balik deui we lah ka lembur. Nya sugan bae ayeuna mah kolot dewek pohoeun deui kana sakabeh anu geus dilakukeun ti heula. Darja akhirna mah nyokot hiji kaputusan mitra. Lamun ayeuna mah maraneh narek balik deui ka lemburna. Da puguh di kota mah sieun ditewa ku polisi. Tah, halus usul teh euy. Dewek mah satuju. Mending urang balik deui ka lembur lah. Lantaran di dieu geus moal aman kawasna mah. Jeung na deui teu gampang ngagarong di kota oge. Acan hasil Gusti babarik batur. Nya dewek oge satuju. Ayulah urang balik we ayeuna mah. Tembal si Godeg. Manehna geus nya tujuan kana usul Darja. Ya ari geus satuju sararea mah hayu urang balik. Tapi samemehna nepi ka imah, urang nyelang heula nepungan ka badebuk. Nya maksud teh urang milu heula reureuh sapoe dua poe mah. Ya ayu satuju kitu oge. Ayu atuh ayeuna mah urang nyogotan heula barang-barang urang di kontrakan. Mumpung kayaan penting keneh, lantaran lamun kaburu beurang bisi matak bahaya keur urang. Kasugri kaum dangu. Jung atuh tiluana narangtung tuluy laleumpang rek ngajugjug ka imah kontrakan maranehna. Kabeneran kaayaan harita geus beuki maju ka peuting. Jadi di jalan teh sepi teu loba jelema jiga ti beurang. Ngan ukur aya anu dagang cikopi jeung tukang roko eta oge ukur hiji-hijieun da anu sejenna mah geus tarutup kabeh. Teu kacatur di jalana. Darja geus narepi ka tempat anu dituju. Ya terus meresan papakean jeung barang anu sejenna. Tuluy diasup-asupkeun kana jero rangsel. Nya geus teu nunggu isukan. Sanajan hate ngarasa berat oge, harita bral Mariang indit tinggalkeun kota Bandung. Maksudna rek balik deui ka lembur Cibodas anu jadi lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Mitra, cageulai carita urang tunda heula nya. Insyaallah mitra, kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.